Bismillahirrahmanirrahim. Sifat anu terakhir anu aya di para rasul nyaeta sifat jais atawa sifat a'radul basyariyah, sifat kamanusaan. Nadomanana hiji nu wenang di para rasul nyaeta a'radul basyariyah, sifat manusia biasana tuang leut sareng kulem. Dalil aklina nyaeta kasaksi ku kami para sahabat yen para rasul kasipatan ku sifat a'radul basyariyah. Dalil naklina nyaeta Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Surah Al-Kahfi ayat 110. Hartosna bejakeun ku anjeun Muhammad, pastina ari kami eta manusa saperti aranjeun anu diwahyuan ku kami Allah.